kacaturkeun di lemur jauh anu memunggang, tempat anu jarang kasorang. Nyaeta aya hiji pendekar anu ngaranna nyaeta Kitunggal Tea. Manehanana hirup di tempat jauh anu memunggang, anu jarang kasorang ku jalma. Matak jarang aya jalma anu nyahoeun eta anu ngaranna Kitunggal. Di zaman baheula, di zaman sigana mah samemehna Prabu Kian Santang atawa Eyang Prabu Siliwangi. Kitunggal eta manehanana anu cuang cieung eueuh batur, hirup ngan sorangan. Bahkan manehna tepikeun ka rela ngorbankeun kasenang, kabungah, kangeunah. Sabab dina pikiranana manehanana ngarasakeun hayang panggih jeung beunang anu ngaranna elmu lahir jeung batinna. Kitunggal eta cenah ceuk beja mah nyaeta hiji pendekar